Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalanan ler ka makam jalana sempit anu hadir manis seueur nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam daun tales katingali kusim kuring ibu-ibu ngajawab salam masih kene leuleus. Kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang lelesna teh orang dia keur mikiran hut ya mabisi nu hadir baroga kene hutang sing kabalaya tok eta nu amina kenceng rada gede hutangna. Alhamdulillah beurak eta gede hutang alhamdulillah aneh di dieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman zuyi'an naw'al insana bil akhlaqil karimah wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Al-ayah eta mimil ayah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati hakun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala syair Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yakutatun wa nasu kal hajari. Oneng nang eueuh goongna euy. Goongna eueuh leungit teh dieu mah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna tambah-tambah kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah santriyin wal santriyah nu kujisim kuring dipihormat. Wabi khusus akhinal kiram guru-guru urang sadayana guru sim kuring kersana Bapak Kiai Safrudin. Teka langkungan ka kersana Bapak Kiai Nurjaya, Bapak Ustad Arif, loba jasa ya. Bapak Ustad Mariana, Bapak Ustad Anjaya, Bapak Ustad Kemet, si Kemet aya di dieu. Kok eueuh di dieu mah salah maca ya. Para kiai, para ajengan sadaya nu kujisim kuring dipihormat, wabi khusus akhinal kiram yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an kersana Kang Haji Bahru. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai, para santri, para pengarsuh musholah Bani Lafin nu kujisim kuring dipihormat kersana Ustad Ujen. Mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal aparatu pemerintah nu kujisim kuring dipihormat kersana Bapak RT sinarang Bapak RW, wabil khusus
khusus ka Bapak Lurah urang doakeun mugia pamimpin urang sadaya dina raraga ngahayeukana ieu dayeuh ngalah kana ieu nagara masing kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal utamina ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sohibul wasilah pun lancek nu ngahubung sim kuring Kang Ade Agus luar biasa walaupun hanya kenal lewat media inilah media yang bisa dimanfaatkan untuk jalan kebaikan alhamdulillah can pernah panggih lianti ayeuna tapi WA-an we terus dina media langsung bersahabat akrab seperti persahabatan dulu jin dan jun jadi namun antara jin dan jun abdi jeung Kang Ade Agus teh ibarat abdi jun mahina jin curi gatuh gitu mah tapi pan jinna bager eta mah nya mangga sok mangga oh nya halangan nongkon lagi ka jenteng nuhun Kang ulah Kang abdi mata radio mun diuk sok murah soalna Masya luar biasa para panitiana sadayana nu tiasa korban harta banda korban tanaga ngayakeun ieu peringatan dibantos ku wargana alhamdulillah sing sobar jadi panitianya insyaallah bakal aya siri kecewes mah saeutik jamaah ieu teh aya bae di mana-mana ulah waka hajat babarengan hajat pribadi ge jelema mah ngomongkeun aya nu hajatan dipegat ku babaturanna lecet di mana kondangan dahar jeung naon ceu parasmanan jeung helm naon helm endog dipotong sok diomongkeun nu hajat endog dipotong majarkeun jelemana pelit leres dah padahal anu dipotong kitu teh lain jelemana pelit tapi tukang masakna cerdas supaya bumbu nyerep endogna dipotong ai teuing hayang manyokot 8 potong subutkeun tiung aman gitu mah nya sok teu betah komo deui ieu panitia kadang-kadang mah anjeunna ditagih hara rese aya panitia poe minggu mau warna hijau cap musola langsung assalamualaikum nah diintip na jendela panitia yang ditagih ya assalamualaikum ngaku waktu jero jelema nage areueuh sia saha di jero ieu mah juri awas nya tebetahan orang mah mantak sok ditanya ku Mang Haji Romage mengapa kau suka membukakan aib sesama cicing aing menang apakeun saminggu lagu eta lieur ya kesana kemari kau cerita keburukannya semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan ya tahu mata jadi omong kudu muriang jeung ngajerit tungtung natenya Masya makanya kita doakan panitianya luar biasa nyiapkeun panggung nyiapkeun kiai nyiapkeun sound system luar apalagi pansos sistem tukang sound mah eta mun rek diomong mah karunya eta teh urang keur HS keneh mana mah geus bingung ngagotongan aku mah ing kadinya jalan sempit cenah gitu bener teh urang can datang tukang sound mah geus beberes nyiapkeun sound kayak urang balik mana mah encan beres-beres heula kadang-kadang urang balik berkat beakeun mah namanya tak urang doakeun tukang sound tukang tenda kabeh nu ngaheuyeuh-heuyeuh kana ieu pangaosan insyaallah menang barokah ti Allah amin ya rabbal utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir alhamdulillah masyarakat kampung amun deui Cikuning oh Cikuning jadi perpaduan antara Sunda dan Indonesia kemudian kode Cikoneng gitu nantinya ya mah Cikuning karena naon Cikuning nya ulah kos orang Bogor belah ditu orang Sunda aslinya mah orang mana orang Sunda ditanya ke orang Jakarta rumahnya di mana di Air Bambu Kemiri ini orang Ciawi Tali meureunah nih air bambu ikat nya nauzubillah geus ieu Cikuning teu naon lah nya Masya anu jauh tiasa ngajugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut ti sore keneh geus ngaralet sadayana ngalengkah we ninggali ikhlas mana hoyong hadir pangaosan pikeun ngahirup-hirup takziman wa takriman kana dipedalkeun junjunan alam musti kaning ati panutan urang sadaya tanah habibanal karim kanjeng nabiuna Muhammad
Mudah-mudahan ibu bapak jamaah murangkali santriawan santriawati pamuda-pamudi masyarakat di kampung Cikuning ieu insyaallah nu hadir wangi ayeuna sing pararanjang umurna, sing barokah rezekina, sing harasil kahoyongna, sing soleh-solehah turunanana ya robbal, supados teh nyangkolong kana waktu ngaganggu kana waktu orang puput bae kana puhuna urang alakana muarana urang udag baik kenapa maksadana urang taram baik insyaallah ieu pangaosanana insya ngan sata acan sim kuring ngadadarkeun tutungku sing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang datang kula ti kota Bogor sim kuring datang ka dieu teh aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan kula yakin Sobang Cikuning mah daerah santri daerah kiai seueur ulama di dieu lamun datang rek ngaji sul adab sim kuring ka orang dieu ieu mah seja silaturahmi nu dipamri teh aya sanes hayang panjang umur bari barokah rezeki insya boh birina dinga enggoning cumaras ieu kirang tata kirang basa kirang panata diduga klukak nanyap cuman teka kasar tur garihal cek paribasa bisi pondok nyogok panjang nyugak maur saur bae cari ugung cukup lumur anu kasun jembar panghampura anu teu dati pala wargi sadayana bade ngahampura. Alhamdulillah tapi kula mah rada regreg ceramah daerah Banten mah da kula pamajikan orang Cipeuyah kene sarua bae mantak rada regreg mantak mun kaluar bahasa Bogor asli pan Bogor mah sami jeung Banten bahasana teh kasar bener teu naon sababna bahasa kasar kata memang kita itu adalah makhluk kasar sugani dia aya makhluk halus nu hadir mangkana keungwing mun aya mahnya entak wajar bahasana kasar dan nu hadir ge orang-orang kasar lain makhluk halus makhluk kasar nu hadir lagi nya alhamdulillah syariat urang kumpul di musola musolana tadi teh hilap deh Bani Lafin musolah Bani Lafin hakikat orang lain kerkumpul di musolah Bani Lafin tapi orang kerkarumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala lain cek sim kuring mah manusia nu doib lemah tina ilmu agama Allah tapi cek ulama besar nu namina al Imam Syirri As-Sidki beliau hafal ratusan ribu hadis hafid Quran beliau mengeluarkan fatwa yang begitu indah bagi kita para pecinta maulid mana fatwana man qasada maudian